Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dugin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warigi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda. Di mana bayana? Alhamdulillah simkuring aina baris maluruh bagian anu ka 110 dina neraskeun jujutan carita Jakarana. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 108 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarikeun kaayaan di Tegal Honje khususna atuh nyatana di bumina atanapi di imahna Nini Rusi harita teh Jakarana Ajo Nyi Arum oge Samid sareng Ibu Kuwu nuju ngabandungan asal usul Nyimayang hetelnya. Kumaha tuh para wargi lajengan nai carita langkung paus nama mangga urang sami Bandungan ku sadayana namung kadela like, subscribe, komen sareng loncengna poel nya. Mangsa alam harita teh hampir maju ka sore malah di jero imah Nini Rusi anu harita mejehna we asup jalma rada loba sedengkeun keur ngariung Nini Rusi atuh jadi bahan anu utama pikeun ngajelaskeun jelema utama anu kudu ngajelaskeun asal usulna Nyimayang. Ya kabeh-kabeh pada ngabandungan malahan maha Jakarana oge ngogodeg jeung terus istighbar ngusap beungit kitu deui atuh Nyi Arum Ambu Rodia Katut Ajo Samid sarerea ngarasa heran nah aya jalma kalakuanana meunikeun ka kawas kitu. Nini aya naon Kasep? Punten bari tumaros. Sok rek nanya naon ujang Kasepok kadinya geura omongkeun. Kieu Nini upami aya ayeuna aya di mana biangna Nyimayang teh Jakarana tumanya ngeunaan kaayaan indungna Nyimayang da puguh panasaran hayang nyaho kana sagala rupana ngadenge kitu pok Nini harita kieu jadi ujang Kasep 10 tahun anu katukang indung Nyimayang nyata Nyimas Atika teh tilar dunya tati harita Nyimayang mah hirupna sok sorangan we tara aya nu maturan jadi kahirupanana beda jeung batur da pugu saumurna oge ngan ukur aya di peleuweungan. Oh pami kitu mah habatos deui Nyimayang teh nya pamidugikeun katiasa panak sareng Nini kumaha teh jalan-jalanna atanepi ngawetanana Jakarana tetelepek tatanya ka si Nini sabab hayang jelas pisan cenah ngeunaan Nyimayang menang panaya kitu tijang jakapok atuh Nini Rusi harita nya kuda kieu ieu teh nya Nyimayang panggeuh jeung Manini teh kira-kira 5 tahun anu katukang harita teh di Tegalan manehna keur lompatan we sabab diudag-udag ku anak buah bapana ari cenah mah arek dipaksa diajak ngagarong cenah tapi Nyimayang mungun tah
harita ditulungan we ku manini teh sarta dibawa ka dieu. Terus ku nini dilatih silat leutik saeutik teu acan ge. Hajan teu boga oge da baheula mah manini teh kuat keneh. Tah nepikeun ka mangsa ayeuna manehna geus dianggap incu nini corangan kasep. Tak kitu lalakon nu salengkepna teh. Cek manini mungkas kena sakabeh omonganana bari jeung terus ngusap beungeut. Dadana atuh katempo rumenghap bangun anu berat jeung capek omong sakitu ge. Sabot kitu pok atuh Nyi Arum harita. Ya Allah, jantan kitu nyaman ini teh mayang hawatos teh teuing geuningan lalakona anu kaalaman ku salirana teh kitu geuningan. Benar pisan geulis. Sok sanajan Mayang anak si Badrowi dari sikap jeung perilaku nama kacidahadena budak teh. Da puguh barupana oge boh laku jeung lampahna Mayang mah ngalati inung anu geulis itu. Hawatos teuing atuh nyari. Ai Mayang nyambung bener pisan Nyai. Ambu mah jadi inget karena kahadean jeung kabelaan anak ka urang. Nya muga-muga we atuh arwahna almarhumah teh kenging pangampura sagala dosa jeung kasalahan anak urang. Itu cek Ambu Rodia nyambung nyarungsun omongan Nyi Arum terus atuh ngusap cimata hatena ngarasana langsa. Malah miluh sedih we jeung watir kana nasib anu kaalaman ku Nyi Mayang. Man ini ayeuna mah hayu atuh urang di ditu we atuh di lemur sareng abdi da ayeuna mah tos teu aya Nyi Mayang keun da moal disaha-saha sarta rek dianggap kolot sorangan man ini. Cek Ambu Rodia maksudna mah nyambat ka sinini sangkan daek milu kalembur Sindang Sari. Da puguh di dinya mah eueuh batur pisan. Ngadenge kitu sinini sakedapan mah ngahulang we. Sabab hatena ngarasa berat lamun sekudu ninggalkeun imah nama. Laras pisan samuhun manini mending oge hayu ayeuna malah urang di lemur we sareng abdi. Supados abdi regreg sareng teu hariwang samalih Mayang oge tangtos regregeun manahna paminini aya di lemur mah kitu manini. Nyi Arum harita sarua milu nyambat ka sinini malah harek mikanya kawas kaninina sorangan. Nya itung-itung kaganti tugasna Nyi Mayang we kitu cek pikiran Nyi Arum. Sedangkan Nyi Arum harita nya atuh ari sakirana man ini moal nyusakeun ka sararea mah nya hayu wae nini ge moal nolak sabab heueuh ayeuna mah man ini teh geus teu sanak teu kadang etuning nu ngeulis ngan sorangan sajabat ikitu man ini geus kolot paribasana teuing isukan teuing engke umur man ini teh. Nah nyinyi laras ulah nah ayeuna mah urang di lemur we man nyinyi kada engke di ditu mah urang jeung abdi we cuh. nya laras itu nih sabab ari ka man ini mah tu apan kuring oge geus asa kanini sorangan deui atuh. Da geuning sakitu getena nini oge ka kuring salila di dieu. Cek Samid jeung Ajome sarua maranehna oge milu nyambat ka sinini da puguh. Salila babarengan di tegal honje atuh sinini kacida pisan nyaahna ka maranehna. Jang Ajo jang Samid nya nu syukur ku nini katarima teh ka nyaah teh nya. Nya hayu atuh alam kitu mah nini ge daek milu kalembur. Alhamdulillah teh kitu tuh Nyi. Alah, ayo tuh ya, urang ngeureuh deui atuh. Mengpeung berak keneh ieu alam, pan jauh pan kalemur Sindang Sari teh. Cek Samid harita bari ngareret ka jangrana jeung ka Nyi Arum
sangkan gancang-gancang indit ninggalkeun eta tempat ari sabab bisi kaboru sore atawa burit. Nya sanggeus sagala rupana dianggap karapi mah beral sareana oge miang ninggalkeun eta imah nu mangkuk di lembur Tegal Honje. Banglu salampahanana Jakarana jeung Nyi Arum anu harita atuh keur aya setengahing perjalanan arek ngajugjug ka lembur Sindang Sari. Deundeun heula sakedeung tunda heula sakedap ayeuna urang kocapkeun di malekan ka tukang. Urang kocapkeun kaayaan si Jupri jeung si Oded anu geus hasil kalabur ninggalkeun tempat-tempatan nu dipake tarung ku Jakarana jeung guruna nyatana Bah Badrowi. Kasubri para wargi sabadana maraneh nak nyaraksian bahwa Drowi ajal kuleungeun Jakarana. Si Oded jeung si Jupri atuh duanana hasil ngaloloskeun diri. Malahan mah terus pating beretek lalumpatan muru ka tempat anu suni jeung barala. Ari maksudna sangkan teu gampang kaudag ku musuh cenah. Harita duanana lalumpatan geus teu nolih deui kana nanaon. Malahan magis tura teret kakenca atau katuhu ngadudu jongjon we pating beretak nguru ka hareup. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu lilana sarta maranehna geus cukup anggang atawa jauh ninggalkeun Tegal Eurih. Sarta kaayaan dirinya kawilang aman. Si Oded jeung si Jupri rugerang atuh arireun di tengah leuweung anu jauh ka ditu jauh ka dieu. Malahan mah terus duanana pating kadepek dariuk barijeng ngalungsar da puguh ngarasakan cida pisan capena. Panon burial buncelik napas ngahegak. Aduh cilaka ieu bayu. Cilaka gede si Oded. Si Abah ngulu urang jeung Nyi Mayang geus pada kae heula. Ayo. Benar cilaka pisan ieu mah yeuh. Jupri jep sakedapan duaan jarempe ngan ukur kadenge napasna we adu ngahegak. Keur kitu pok si Oded pre. Kumaha geus kieu ye urang ye? Kumaha? Cek si Oded ngareret deet bari jeung nanya ka si Jupri nu harita keur ngahulang. Teuing euy dewek oge bingung ai kieu mah euy. Ari batur urang anu sejenana kamarana nya can nepi ka dieu yo. Nya teuing atuh dewek oge teu apa. Tadi teh katempo ka tukang oge maranehna areueuh. Jigana mah batur urang kabehna oge teh kaburu milu lumpat meureun. Da pugu apan tadi dikepung ku urang lembur teh. Alah, mun dibaluas ka deudeuna-keun aing mah euy, Pri. Lamun kitu bae. Buah-buah maraneh kata waku musuhnya euy. Geus pasti kana kitu. Mantak maranehna areueuh oge, Pri. Terus kumaha atuh ari geus kieu urang yo? Si Oded ngomong bangun anu bingung pisan. Samalah barijeng terus nangkep tuur ari panon katempo kucap kecep juga anu cacingeun. Den, naon Pri? Ayeuna si Abah guru urang geus bae. Ari sia sedih atawa henteu? Aisyah mah make jeung nanya kitu patut dasar belagug. Heuh nya geus palci atuh dewek oge sedih sia teh Pri. Sanajan si Abah sok ngarekan oge. Aing kakak aing anger we sedih da punggu ka guru sorangan atuh. Nya heueuh atuh bener euy tuh. Sarua dewek oge sedih den euy. Da kulantaran kitu aing beuki izin we jeung penasaran euy hayang bisa malas teh ka si babongong si Jakarana. Sababnya alat manehana guru urang jadi paeh. Samalah jeung anakna Nyi Mayang deui. Anu satarina mah cek si Abah oge arek dikawinkeun ka aing teteh. Si Jupri
ngomong na bangun kacidahan deueul na hatena ras inget ka Nyi Mayang anu cenah maceg bah Wadrowi rek dikawinkeun ka manehna. Jupri geus teu kudu ngomongkeun kawin Jupri ayeuna mah Nyi Mayangna oge geus amarwahum. Sing bener sia ngomong teh sia teh Aden almarhumah aya awewe mah pan kitu biasana oge ngadengeuning. Alah kumaha maneh eta yeuh kumaha carana sangkan urang bisa mulangkeun ka nyeri ka si Jakarana eta pikiran mah lain mikiran si Mayang nu geus paeh meureun. Omongan sia teh teu salah euy. Sagancangna urang kudu bisa malas pati ka manehna. Tapi naon sababna lamun henteu pikeun dewek percuma euy. Hirup di alam dunya oge lamun aing teu bisa meragatkeun nyawana tuh. Dengekeun sia Pri, heueuh memang heueuh Jupri. Tah, lamun geus kieu kudu kumaha urang sarta rancana naon anu deuk dijalankeun ku urang ka hareup Jupri. Kieu euy. Kumaha? Poe isuk urang indit ka lembur Sedang Sari. Terus sarta kade titenan kaayaan di ditu. Tapi urang kudu hati-hati pisan. Malahan maulah lepikeun ka kanyahoan, pang-pang nama talingakeun mah imah sikuwu we. Da pasti ayeuna mah tu maraneh teh sabaralik tah marantog di kadinya. Sarta awaskeun kasebut dereunana. Naha batur urang masih kene aya jadinya atawa eueuh? Hah. Ade, nu saterusna kumaha? Dengekeun saden. Kieu. Tah lamun batur urang masih kene aya didinya, nya kudu gancang-gancang dibebaskeun. Carana? Sia ngagokan bae, dengekeun heula. Carana teh urang kudu bisa nyieun kakacauan anu pohara. Nya sangkan tereh mah duruk we imah 10 suhunan wae mah ngarasugema lah kana hate. Geus pasti tah urang lemur teh moal teu rabeng lalumpatan maruban seuneu. Cek si Jupri ngomongna bari jeung ditutungan ku Seri. Sabab manehna mah teu oleh hayang sugema cenah sarta hayang nyaksian hirup batur susah. Ngadenge kitu pok si Oden harita. Nya eta ge kaharti ku dewek Pri. Tapi kumaha lamun seug batur urang geus areueuh di dinya sok. Pikir atuh. Eueuh kumaha ya teh goblok. Ai maneh Pi, kumaha lamun tawana batur urang nu ditawan teh geus distotorkeun ka nu berwajib cik. Nah harek jadi ngaduruk imah. Sok. Jawab. Tah naon. Kumaha tuh ya komo lamun seug batur urang geus eueuh manya duh. Pikeun urang geus tong kagok urang duruk we imahna salamur lah. Sanggeus kitu mah urang kudu gancang we ini, tapi kade ulah poho euy. Naon? Samemeh urang indit kade poho bawa si geulis anak si kuwu Nyi Arum. Sabab aing naon? Sabab aing mah oleh penasaran. Lamun heug teu laksana ka manehna wah matak gelo jiga dama euy. Sagala sajabat kitu dewek hayang sugema ka si Jakarana. Si Jupri ngomongna bari jeung teu kakarakat hatena ngagremet keneh. Keukeuh cenah hayang gancang-gancang bisa malas ka Jakarana jeung ka urang lembur Sindang Sari. Ngadenge kitu pok si Oden harita. Keke naon sia teh Den? Ya lah tuh. Nah, naon hubunganna si Jakarana jeung Nyi Arum? Sia mah goblok teh ka totoloyo. Sia mah dasar belegug saya Den. Nya geus pasti atuh aya hubungan piraku ai sia teu neuleuh. Apaan si Jakarana jeung Nyi Arum teh goblok. Tadi katempo nama ku aing bangun anu layut. Jigana bae si Jakarana teh bogoheun tah ka anak si kuwu teh. Terus tah kulantaran kitu lamun aing hasil maling awak si kuwu, anak si kuwu sarta bisa laksana kapimili ku dewek. Sok arek
kumaha tah si Jakarana paling oge ukur menang sesana sarta aing anu bakal pangheulana. Gitu cek si Jupri. Uteukna teh kawilang lancar ajeuna ngarencanakeun nama, ngarencanakeun kajahatan mah. Ari si Oded harita ngadedengekeun bari jeung unggut-unggutan. Rek upload dongeng Mang Bok deui si Jupri harita. Tah, kitu kumaha tah cek pikiran sia. Satuju atawa henteu, Oded? Nya naon? Ari dewek mah satuju wae Pri, ngan teh naon? Nya ke heula tuh. Kade ye lamun engke urang hasil melingi arum maneh ulah licik. Sabab naon? Sabab dewek oge atuh kudu kabagean sia Pri. Jadi sagarupa oge kudu sarua. Nyaho atuh sia goblok. Ulah hariwang pelebah eta mah sia durig setelah da dewek oge tuh moal habak sorangan, hayang sorangan. Asa bisa migawena we urang kudu bebarengan kitu Bang. Geus lah. Ari kitu mah dewek satuju tapi ayeuna urang arek terus kumaha yeuh. Nah arek balik ka guha atawa arek muting di dieu. Sababan geus buri di alam telin. Si Oded nanya bari jeung ngareret ka si Jupri anu keur dariuk nyarande kana tangkal. Pok si Jupri harita. Ayeuna mah urang molor teh di dieu lah. Sabab jauh kene ai ka guha mah. Sajabat kitu apa isuk urang rek ini teh kalemurlin. Sok pikir ku si laing. Cek si Oded harita. Cek si Jupri beri jeung neuteup ka si Oded. Pok atuh si Oded harita nya. Hagalah kitu ge. Jep. Harita duana najarempe anu ngomong. Si Oded atuh jeung si Jupri teu arincah di eta tempat. Cara licing we terus ngadon mariting di dinya. Lantaran dina poe isuk cenah maranehna geus ngabogaan dirancana pikeun ngalakukeun pagawean jahatna. Kasugri para wargi, urang Jojo gancangna mangsa alam dina ieu carita. Panjang nama saalam dina ieu carita teh kacatulilana. Ayeuna urang kocapkeun geus nincak poe isukna we isuk-isuk. Brai alam bekelilah beki berang we. Si Oded jeung si Jupri duanana geus taratantatan biasa we rek ninggalkeun eta tempat cenah. Dek, ayo ya. Geus beurang ayeuna mah yeuh. Jigana urang geus cukup pikeun lumampa yeuh nya. Ayo lah. Dewek mah tapi Jupri, kumaha lamun pagawean urang teh kanyahoan ku si Jakarana. Deges pasti atuh si eta teh atuh aya jidinya mah Nah maneh kira-kira sanggup nyang hareupanana. Apaan si Abah oge sa guru urang sakitu geuningan bisa dielehkeunana ku manehna. Alah naon. Tangtu ayeung oge mah sanggup aya kudu diadu jeung si eta mah komo langsung mah si sanghareupan. Mata hiji-hijina jalan urang teh dengekeun si Oded. Kudu bisa maling deui anak si kubu. Sanajan heueuh oge maranehna teh jago ari awewena anu di Pikabogo aya dina leungeun urang pan. Geus pasti mah
genah hirupna tuh. Lebah dinya nama pri alus tarancana si laing. Lamun kitu mah lunas tah males patika guru urang teh nya. Tangtu si abah oge bakal sugema berenang yo. Cek si Oden ngomongna bari jeung cakakak cekikik siri. Hatena geus teu sabar hayang geura bisa laksana mulangkeun ka nyeri hate kanu jadi musuh. Serina si Oden harita rengeureun lantaran si Jupri ngomong deui. Bener. Samala aing euy moal kagok Oden. Lamun engke kahariwang aing geus laksana ka Nyi Arum. Kahayang aing dah. Eta awewe geus moal dibere hirup rek diparagatkeun we sakalian jeung nyawa-nyawana. Pati-pati aing kudu paeh oge geus moal kaduhung. Moal penasaran sabab hirup si Jakarana oge geus pasti bakal kasiksa. Bener teh? Bener euy satuju pisan dewek oge pri. Nya, ayolah. Urang indit ngarah engke wancing magrib geus aya deui di lemur euy. Hayo. Yo. Nya sanggeus kitu mabral harita duanana laleumpang kalawan sase ninggalkeun eta patempatan. Ari tujuanana tayalian deuk ngadatangan deui lembur Sindang Sari. Malah deuk nyieun deui ka kareuweuhan kasakumna urang lemur. Cag kaum dangu urang teunden heula sakedeung lalampahan si Oden jeung si Jupri nu keur aya setengahing perjalanan. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan lembur Sindang Sari. Lembur Sindang Sari harita teh kira-kira wanci pasosore. Kaayaan didinya estuning matak pikabetahin. Barudak-barudak geus loba deui anu arulin di buruan, aya anu lumpatan, aya oge nu susulumputan atawa susumputan. Aya nu ucing-ucingan, ting cerihil si udag jeung baturna bari jeung saleuseurian. Samalah aya oge barudak anu ngagugusu rorodaan. Sakabehna bangun anu suka bungah galumbira. Kitu deui kolot-kolotna. Harita geus loba deui anu pati ngrariung di pakarangan imah. Aya anu keur dariuk dina bang barung bari jeung baraceo ngarobro. Aya oge anu bari jeung jarajan di warung silih tempas jeung pada baturna. Nyaritakeun kajadian-kajadian dina poe kamari dina mangsa. Nyaksian tarungna Jakarana jeung Badrowi di Tegal Eurih teh. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganan insyaallah. Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 111 lo nya. Hatur nuhun lo ku Mang Rupi perhatosanana jeung kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.